Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bah bewok ngareret ka Aki Uwag anu deret terus kajawab. Bener bewok. Urang asakeun we ayeuna mah babadamian urang bewok. Beungpeung jelema nu dibutuhkeun ku urang bantuanana geus datang ka dieu. Teu kudu hese nyusulan. Dewek boga kayakinan bewok. Naon anu jadi rarancang urang teh mangrupa cara pikeun nyingkirkeun si Rawing. Anu kawilang habayakeun mun teu buru-buru diperenan jiwana bewok. Geus kitu mah terus badami deui anu leuwih asa. Anu jadi masalah tayadi kajabati si Rawing. Ngayembarakeun jiwa si Rawing mangrupa jalan pamikiran Aki Uwag anu geus karasa teter mangsa ngungkulan ajen pangartina si Rawing. Kawilang jajaka anu nyangking sapinuhna ulin karuhunan warisan ti Kidebleng. Mangrupa ilmu silat buhun anu mibanda tata gerak arane sarta susah diteangan kalamahanana. Urang tinggalkeun heula anu keuremaheutkeun babadamian. Caturkeun harita Narsiah anu lumpat bari jeung ceurik. Sajroning lumpat Narsiah beuki tabah nyeri hate jeung ambek. Sabab tetela si Rawing kalah ka hare-hare. Nu diharepkeun ngahalangan jeung nyusul ngudag debet kalah ka ngantep teu mirosya dirina. Bari ngaleureukkeun kacape jeung diuk dihadapeun tatangkalan gede anu rimbun dauna. Narsiah mumarasa kasedihna. Ceuceub, ambek, sedih, nyaah jeung cinta pagalo dina perasaanana. Meungpeunan beungeutna bari nginghak ceurik. Hatena galecok ngomong sorangan. Tetela Kang Darma teh geus teu mika cinta ke diri aing geuningan. Buktina kalakah ngantep. Manehna kalakah hari-hari. Nyaan anjeun teu boga perasaan Kang Darma. Nyangka anjeun kalakah mika cinta ka wanoja anu ngaran Kartika. Si Kartika geus ngarebut cinta aing. Hanas aing mah jauh-jauh oge nyusul lantaran ngerasa melang salempang ku kasalamatan dirina. Nyeri. Bener-bener nyeri hati. Aing nyeri hati ku ngaran si Rawing. Narsiah jadi ceuceub jeung geuleuh ka ngaran si Rawing. Mungguh kitu pangaruh tina asmara mah nu talina deudeuh bisa jadi geuleuh, nu talina cinta jadi terus ngewa. Kitu kayaan anu karandapan ku Narsiah dina waktu harita. Cukup lila Narsiah ngumbar lamunan jeung kasedihan bari rembay cimata. Henteu ieu nyahoeun mun kayaan dirina harita aya nu merhatikeun. Anu keur ngintip perhatikeun tina balik ririmbunan tatangkalan teh tayalian ti Gempar geuningan. Kituna teh lantaran Gempar mah teu milu babadamian ngeunaan rarancang ngayembarakeun si Rawing teh. Hate Gempar geus mimiti ngarasa hoream ngabahas masalah merenan jiwana si Rawing. Nu dianggap bakal ngaganggu kana hirup jeung patina karaman macan liar. Gempar terus merhatikeun kaya Narsiah bari ngupat tina jero hatena. Saha eta wanojanya?
bangunan nukeun ngumarkas sedih. Nah teu nyahoeun kitu mun ieu tempat teh kawilang deukeut ka tempat pamukiman karaman macan liar. Kunaon aing jadi katarik hate deui ku ieu wanoja. Pedah gelis rupana kitu. Bener-bener siga nu keur nyandangan ka nyeri hate sigana teh. Reka mana ieu wanoja tujuanana nya? Gempar galecok hatena ngomong sorangan bari panon terus kawaskeun ka lebah Narsia. Sedengkeun Narsia masih kene jongjon ngumar lamunan. Neuteup ka hareup bangun anu jauh paninengan. Nyawang ka tempat anu anggang ngabayangkeun kajadian anu kungsi ka sorang dina waktu anu katukang. Mun kaya kieu mah hartina aing balik ka lemur oge. Anu puguh kalaka bakal wibirang. Sasaat urang lemur geus nyaraheun hubungan antara kuring jeung Kang Darma. Sasaat bakal hirup babarengan ngalaki rabi. Kartika, anjeun bener-bener geus karebut cinta jeung kadeudeuk kuring ka Kang Darma alias Sirawing. Tagok borontok kapalang caramang ayeuna mah. Leuwih hade nepungan Bah Bewok pikeun ngabdikeun diri ka manehna. Bah Bewok satu kabuyutan Sirawing. Narsia jadi gilig hatena. Manehna boga rancang pikeun nepungan Bah Bewok. Bet karasa seunggah mun kudu mulang ka pilemuran. Titu kageun Narsia gep. Tak-takna aya nu nyepengan dituturkeun ku sora lalaki. Kunaon bat kumar lamunan jeung kasedih tempat anu sunyi seperti kieu nyai. Sedih teh sedih kunaon atuh? Karunya teuing. Kunaon nyai? Narsia kaget. Gancang cengkat bari ngabalikeun awakna ka tukang. Breh aya jajaka anu tayalian ti Gempar. Ngakeuter hate Narsia mundur ka tukang dua lengkah. Saha anjeun? Anjeun saha? Gempar imut paneuteupna beuki antep ka Narsia terus ngajawab. Henteu kudu kaget atawa sieun nyai. Terus terang akang cukup lila merhatikeun ka aya nyai. Bet aya rasa karunya ningali anu keur ngumbar kasedih. Nu mata kajurung ku rasa hayang nulungan. Ayeuna akang datang nyampeurkeun ke nyai. Ngaran akang Gempar. Saha? Ngaran akang Gempar. Pikeun anu geus nyaraheun geus teu bideuk deui akang teh anakna Bah Bewok nyai. Sepapias paroma Narsia. Kaget anu lain di kieuna. Ngaran Gempar anakna Bah Bewok memang kungsi ngadenge. Ngan ari tepung di kieuna mah kakara harita. Gempar serileutik bari terus nyarita deui. Nyai, untuk kudisieun ku akang nyai. Sanajan bener akang teh anakna Bah Bewok, tapi terus terang akang teu boga maksud goreng ka nyai. Datang nyampeurkeun lantaran kajurung ku rasa karunya ka nyai. Hayang nulungan kanu keur ngumbar lamunan jeung kasedih. Anu matak akang jadi penasaran. Kunaon boga kasedih, naon atuh nyai teh? Narsia rada tenang hatena. Manehna bisa ningali teutepan Gempar anu daria dina sikap jeung caritanana. Sedengkeun Gempar oge duka teuing kumaha betaya niatan goreng ka Narsia. Hatena kaentreupan ku rasa karunya ka Narsia. Nuhun atuh abdi linglung tesangka bat dugi ka dieu. Narsia nyaritana teu pati lancar sabab masih kaentepan ku rasa kasieun.
tadi akang geus kawanohkeun diri ngaran akang Gempar Nyai. Tari ngaran Nyai saha? Sarta naon sababna ngambah ka daerah anu kawilang deukeut ka pamukiman Karaman Macan Liar Nyai. Akang teu miharep lamun ka Nyai nepikeun ka aya nu ngaganggu Nyai. Abdi nu katelama Narsia Kang. Insuna Aki Odang pupuhu pilemburan. Kang Gempar oge uninga panginten. Gempar hegar marahmai paromana. Terus jadi gede perhatian kawan oja anu aya di hareupeunana, malah ngupat tina jero hatena. Narsia. Narsia. Nya inget ieu nama. Narsia insuna Ki Odang. Tapi kudaon buat nepikeun kalos-los ngambah ka dieu. Aing teu mikeun mun nepikeun ka menang gangguan ti anggota Macan Liar. Kunaon hati aing bet ngageter deui. Mangsa parang bantrok paneuteub jeung Narsia. Alah. Narsia betras inget deui ka Sirawing. Kahudang dirasa kaceceubna ka Sirawing anu geus hianat ka dirina. Narsia beuki gilig hatena, leungit rasa kasihna ka Gempar malah jadi ngarasa kabeneran sabab bisa panggih jeung Gempar anakna jadug Karaman Macan Liar. Nuhunkeun ka Kang Gempar. Anu aya perhatian ka diri abdi Kang. Beuteung nyangka abdi oge bet ngambah ka lebah dieu. Abdi memang tos moal mulang di kapilemuran Kang. Narsia nyarita sorana dumareuda. Gempar kerung semu bingungeun. Ongkoh Narsia teh linglung tapi bet moal balik deui ka lembur. Kajurung kurasa panasaran harita Gempar terus tumanya di ka Narsia. Nah kunaon bet make we? Bet make mulang ka lembur sagarupa. Rek terus ka mana kitu lampah Narsia teh sabenerna? Ari cek akang mah bahaya Narsia. Kangaranan pangawak awewe lumampah sosoranganan. Mun perlu akang sanggup lah pikeun ngabaturang ngajajab ke Nyai. Lainna naon bisi aya anu we anu ngaganggu di setahing jalang Nyai. Aya rasa bunga jeung bagja ke Narsia sabab tetela Gempar beuki tambah perhatianana. Rasa timuru jeung kanyeri hati Narsia ka Sirawing ngajadikeun Narsia jadi aya pamikiran hayang males kanyeri ka Sirawing. Narsia leungit rasa kasedihna harita imut ka Gempar terus carita deui. Teu kedah ngarepotkeun Kang. Ulah bingung ku ayaan diri abdi. Sasat jalmi nu taya ajen sapeser Kang. Abdi tos nekadkeun dina hati rek nepangan bah bewok. Saja bakti diri sebat tanaga. Manawi bet tiasa katami kang wak pabantu Kang. Alis Gempar nepikeun kacengkat ka luhur. Kaget ngadenge carita Narsia anu rek nepungan bah bewok anu jadi bapakna, malah make jeung rek bakti diri sagarupa. Aya rasa salampang dina hate Gempar waktu harita. Ingis Narsia jadi korban nafsuna bah bewok. Teu mustahil bah bewok katarik hatena ningali kagelisan Narsia. Gempar ngadeuketan ka Narsia bari terus nyarita deui. Akang begitu ngarti ieu teh. Nyarita rek nepungan ka bah bewok bapak akang. Make jeung rek babakti diri sagarupa. Terus serangkaian kehidupan di dia kawilang beda jeung kehidupan di Pelemuran. Dulu maku di dia nyata tata laku kehidupan para Karaman. Terus terang akang teu panuju ku pamaksudan Narsia anu saperti kitu Narsia.
Gempar ngebrikeun rasa kasalempanganana ka Narsia. Sasat teu panuju kana pamaksudanna Narsia. Narsia tungkul pangaruh timuru jeung kanyeri hate. Ngajadikeun sikap jeung caritanana bangun anu kurang wiwaha. Nu ayangan ukur hayang males kanyeri Kasirawing. Ayeuna aya jajaka ngaran Gempar anakna Jadug Karaman macan liar anu neuneun perhatian ka dirina. Malah mangsa lempangkeun kana kasalametanana. Hati Narsia ngerasa bungah jeung bagja dina waktu harita. Narsia harita tungkul henteu ngedalkeun di lisan. Gempar netep ka Narsia terus carita deui. Ceuk akang mah nyai. Geus we dijajabkeun ku akang ulang ka Pilemuran. Akang henteu panuju ku tekad nyai anu saperti kitu nyai. Akang teu miharep mun nepikeun karuksak jalan kahirupan nyai. Akang benar-benar teu satuju kana eta tekad Nyai Narsia. Duka teh kunaon akang we kakar ayeuna make aya perasaan saperti kieu ka Nyai. Narsia cengkat beungeutna lalaunan. Dua teutepan harita bantrok. Aya geteran aneh kana hate masing-masing. Narsia ngabalirkeun beungeutna teu wanian lila tepung teuteub jeung Gempar. Saterusna Narsia nyarita lalaunan. Tapi abdi memang tos nekat gen dina hate Kang. Moal mulang ka Pilemburan. Anu tangtuna oge ngan saugur nyandangan wiwirang. Sarta bakal jadi caritaan balarea anu aya di Pilemuran kitu tak Kang Gempar. Gempar jadi beki panasaran. Pangna Narsia boga tekad nu saperti kitu tangtu aya sabab jeung musababna cek pikirna. Gempar terus carita deui. Narsia, akang jadi penasaran itu Narsia. Cik jelaskeun ka akang. Naon anu jadi marga lantaran pangna nepikeun kaboga tekad anu saperti kitu. Akang teu boga niat goreng ka Nyai. Nu puguh mah karunya hayang nulungan. Nu matak sok ayeuna jelaskeun ka akang. Naon sabenerna anu ngajadikeun Narsia lunta ti Pilemuran terus boga tekad rek bakti diri sebat tanaga ka Bah Bewok Bapak akang. Cik sok jelaskeun Narsia. Sanajan urang karek tepung ayeuna, tapi cek akang terus terang akang bet hayang nulungan kana kasusah Nyai Narsia. Pangaruh hati anu panas dari hati ku Sirawing. Antukna Narsia geus teu loba deui tinimbangan sigana teh. Harita nyaritakeun ngeunaan ka sang tukang naon anu jadi sabab marga lantaran pangna nekat rek kabaktikeun diri ka Bah Bewok. Gempar kalawan Daria ngabandungan kana guaran carita Narsia dina waktu harita. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana, Narsia mungkas guaran caritanana. Tak gitu Kang Gempar. Jadi jelas nama abdi hayang malaskan jadi Kasirawing. Anu mata keur abdi mah geus kapalang. Kenaon jadi jalma anu bener oge. Geus kapalang keur abdi mah Kang Gempar. Gempar narik napas panjang. Aya rasa hanyelu dina hatena tada teuing bagjana mun dirina nu jadi Sirawing sabab sakitu cintana geuningan Narsia ka Sirawing. Anu akhirna tina deudeuh jadi ceuceub, tina cinta jadi ngewa. Saterusna Narsia jeneka dina nangtukeun sikapna. Kunaon bet kala Kang ngaulang kitu geuningan Kang Gempar?
Henteu Narsia. Akang benar-benar menangkap terangan serupa gitu. Tanda ting bagja namun akang jadi sirawing Narsia. Geus pasti morek nolak cinta Narsia. Jelas ari kitu mah sirawing teh nyaan teu boga rasa perasaan Narsia. Jelas Kang Gempar. Hati sirawing kawilang mintul. Abdi geus salah nangtukeun pilihan bermikat cinta ka jalma anu kurang hideung seperti sirawing Kang Gempar. Anu mata abdi geus nekadkeun dina hate. Sajarek bakti diri ka Bah Bewok Kang Gempar. Tapi kumaha? Cek akang oge. Kaayaan kahirupan di dieu jauh mula melu jeung kahirupan di Pelemuran Narsia. Akang teu panuju kana karep maksudna Narsia anu saperti kitu. Akang teu panuju. Sabab akang teu miharep Nyai pinanggih jeung bahaya Nyai. Akang bisa ngerasakeun kana nyeri kapeurih hati Narsia dina waktu ayeuna. Jadi keur akang sakali deui naneskeun henteu panuju kana tekad Nyai anu hayang ngabaktikeun diri ka Bah Bewok Bapak akang. Teu satuju Nyai, lebar mang lebarkeun akang. Janten kumaha atuh kedahna abdi teh Kang. Dasar perasaan abdi mah kudawang ieu hate kudu ngaran sirawing. Moal ngarasa lugina sarta punah upami henteu ku cara kitu Kang. Narsia. Akang ngarti Narsia. Akang ngarti kana naon rupa anu geus dilisankeun ku Nyai. Tapi urang ulangan saukur hayang males ka nyeri wungkul bari ngalakukeun tindakan anu salah Narsia. Jadi keur akang mah tetep henteu satuju kana tekad Nyai teh. Omat ulah Nyai, omat. Gempar keukeuh teu mikeun hatena lamun Narsia bakti diri sebat tanaga ka Bah Bewok anu jadi bapakna. Kitu teh lantaran gempar geus apal kana adat tabeat anu jadi bapa. Sanajan geus kolot tapi teu kaup ningali wanoja geulis rupa dina ngalajur nafsu ngumbar birahi mah keur Bah Bewok geus henteu kahalangan ku kakolotan. Kasawang ku gempar mun teh mah Narsia nepikeun ka jadi korban nafsu Bah Bewok anu jadi bapakna. Hatena barontak, bet aya rasanya ka Narsia ngancik dina hatena gempar waktu harita. Menang sajongjongan mah taya nu cumarita. Masing-masing pada kelebuh dina geterna hate sewang-sewangan. Gempar harita anu leuwih ti heula cumarita. Ari cek akang mah kieu Nyai. Ke akang leuwih ti heula rek tumanya ye. Lamun teh mah aya lalaki anu boga karep hayang nyalametkeun nasib Nyai. Bari sakaligus rek mikanyah ka Narsia. Nah eta lalaki bakal ditarima ku Nyai. Gempar sasat digedikeun di lingkungan kehidupan Karaman. Manehna teu bisa lila-lila ngemukayan hatena anu ngarasa katarik ati kapentang rasa ku Narsia. Harita Narsia neuteup ka Gempar. Dua teutepan bantrok. Senut. Aya geteran aneh neumrag kana dada masing-masing. Narsia tungkul deui bari terus ngomong lalaunan. Bari na oge saha nu bakal mikanyahkan dari abdi atuh Kang. Jami anu estu goreng lamaran kahirupanana. Anu jelas abdi kaburu ku asih, akhirna jadi salah pilih Kang. Narsia, teu kudu nyarita kitu Narsia. Urang duaan boga nasib satata lambaran kahirupan anu sarua.
pada nyeri hati ku Sirawing Narsia. Sabarana urang bisa babarengan pikeun malaskan nyeri ka Sirawing Narsia. Lian ti eta terus terang lalaki anu bakal ngajaga tur mikanya akanya teh akang jelemana Narsia. Duka teuing kumaha akang katarik ati kage mangrasa kunyai Gempar jadi terus terang balaka negrakeun kayaan eusi hatena. Narsia ngageter hatena bet nembongan deui cirim Sirawing jeung Kartika mangsa pahareup-hareup silih cekelan leungeun bari ngebrehkeun rasa kadeudeuh. Beuki karasa kacecep Narsia dina waktu harita. Leungeun Gempar nyampai kana tatak Narsia. Saterusna lalaunan mapai kana puhu leungeunna. Saterusna Gempar nyarita di lalaunan. Kumaha Narsia? Bisa diterima dari akang anu bakal minjak mikanya kanyai. Kayan urang memang sanasib Narsia. Pada nyeri hati ku Sirawing. Akang boga rancang khusus pikeun malaskan nyeri ka Sirawing nyai. Rancang khusus kumaha gitu Kang? Cobi bartoskeun ka abdi. Bet hoyong terangkan anu rupi anu nambe disaurkeun ku Kang Gempar. Narsia bareubeuk-beureum pipina. Kawilang rada era oge sabab candila panggih bet geus kapangaruhan ku geterna asrama asmara. Terus terang akang rek milu ini ka awal pabuaran di Tatar Kaler. Kumaha Kang? Terus terang akang rek milu init ka awal pabuaran di Tatar Kaler. Gesan ngayakinkeun ilmu ka Aki Uwag lanceuk Abah Bewok bapak akang. Ku cara Nyai milu jeung akang tang tu bakal aman Nyai. Lian eta urang babarengan leuman ilmu ti Aki Uwag anu ajen pangartina leuwih punjul tibatan Bah Bewok bapak akang Nyai. Kawilang ahli dina ilmu kadugalan. Ku cara kitu engke dina waktuna urang bakal bisa babarengan malas kare ka Sirawing Nyai. Kumaha satuju? Lamun Nyai satuju nganu harti narima dari akang anu bakal mikanya ka Narsia. Gempar negrakeun jalan pamikiranana jeung pamaksudanana. Narsia cukup lila ngahulang ngaraga meneng mikiran naon anu dicaritakeun ku Gempar. Kawilang pamikiran anu hade mun dibandingkeun jeung kudu bakti di Kabah Bewok. Ningali Narsia masih kene acan cumarita, Gempar ngangkat gado Narsia lalaunan. Kumaha Narsia? Satuju kana naon anu dicaritakeun ku akang. Akang percaya di antara urang duaan memang sahate Narsia. Coba kumaha Narsia? Satuju Kang. Cek Narsia ungeuk lalaunan. Gempar terus ngerangkul awak Narsia di barengan rasa kadeudeuh. Narsia henteu baha jep taya anu nyawara iwal ricitna sora manuk jeung hiliwirna angin nu nyaksian lumangsungna kajadian di eta patempatan. Tepungna dua hate antara Gempar jeung Narsia. Waktu terus lumaku berang kasilih ku peuting. Bah Bewok rada regreg hatena sabab manehna boga kayakinan karep pamaksudanana bakal laksana tina kanan. Sirawing anu bakal disayembarakeun jiwana bisa dipastikeun bakal jadi udagan para jago jeung jawara anu bakal neangan jeung ngarah Sirawing lantan kabita ku hadiahna anu gede.
harita bah bewok nempungan Kartika anu aya di jero kamarna. Sedengkeun Kartika geus henteu sieun sigana teh mangsa tepung jeung bah bewok. Sigana bae Kartika boga pamikiran kanyataan anu keur dising hareupanana kudu ditarima ku dirina. Bah bewok panonna mapai kana sakujur badan Kartika. Kaayaan pangawakan Kartika henteu weleh ngahudang rasa birahina. Nutup antep ka Kartika saterusna bah bewok nyarita. Alus Kartika. alus sugema jeung suka keur abah ngadengin lagi. Coba munti kamari keneh kitu mah jawaban teh udah abah oge mereka lakukan tindakan kasar ka Nyai. Memang gitu kuduna Kartika. Ngarti ayeuna mah abah teh rek mereka sugumaan ka Nyai. Itu Nyai. Abdi ngarti pisan bah. Ngan ngaraka saksi ku sarerean urang bakal jadi salaki pamajikan. Cek abdi mah wajar sarta di mana tempatna oge hiji kahormatan ke diri abah. Mun urang pangantenan heula atuh bah. Mohon dari keur abdi mah kabilang pangalaman anu munggaran. Kitu ari cek pamikiran abdi mah bah. Tangtu atuh urang bakal pangantenan heula Kartika. Halus. Apa maksud abah oge kitu pisan Kartika? Urang ngayakeun pesta anu rongkah. Anu pangrongkahna lah. Hiburan ge 7 peuting 7 jeput. Atuh dina henteu ge pesta 3 poe 3 peuting Kartika. Jadi ayeuna mah abah geus moal make kudu maksa milu saya ka Kartika. Sabab Nyai bakal sardah pasrah ke abah. Memang gitu bah. Ku cara urang ngayakeun pangantenan. Mangka bakal tepi bejana ka si Rawing anu mangrupa musuh abah. Sakaligus oge musuh abdi bah. Sakedeuna abah blaem. Halus. Syukur Kartika. Coba munti kamari ieu nyarita anu seperti kitu, meureunna ayeuna geus tenang Kartika. Tapi sok sanajan kitu teu neneun Kartika. Masih keneh loba waktu. Kitu deui bakal keur urang ngayakeun pesta pangantenan. Blam. Suka. Alus. Mudah abah ngadengin oge Kartika. Unci basa eta atuh jawaban kitu teh Kartika. Kartika harita dipangku ku bah bewok betawas ka budak leutik we. Kitu nate lantaran hate nu ngarasa suka tumali jeung kayan Kartika anu geus teu baha kana rupa karep jeung kahayangna bah bewok. Saterusna dina peuting harita bah bewok langsung ngayakeun riungan jeung sakabeh anak buahna.
malah gempar jeung Aki Uwag oge aya kawilang riungan penting dipimpin langsung ku Bah Bewok. Bah Bewok hegar marah mae paromana sabab hate anu suka tumali jeung Kartika nu geus sadrah pasrah narima kana karep jeung kahayangna. Bah Bewok muterkeun paneuteup ka sakabeh anu ngalingkung ngariung dari uksila. Kabehanana geus teu sabareun hayang gerang ngadenge caritaan Bah Bewok. Teu lila Bah Bewok terus cumarita. Ka sakabeh anu ngariung di dieu eueuh deui rasa kabungah keur dewek kajaba dina peuting ieu dewek memang keur menang kabungah heuy. Aki Uwag anu kawilang leuwih kuat komarana tibatan Bah Bewok harita terus nyarita ditujukeun ka Bah Bewok. Nah rek aya naon atuh ieu teh Bewok? Dewek geus rek bolor dihudangkeun ku si Gempar. Wajarkeun ilaing aya picaritaeun. Babadamian mah apaan geus asa klin. Jadi rek ngabadamikeun di naon ieu teh Bewok? Aing tuluh ieu teh geus mujina hees ieu teh. Aki Uwag beut siga nu ngarasa kaganggu sigana teh. Geus rek sare kalaka terus diajakan deui ngariung. Ari Bah Bewok surti kana carita nu jadi lanceukna. Anu tangtu we canyahoeun kana rasa kapungah hatena dina waktu harita. Tenang Kang. Sesabar dewek dah. Mana usum hujan nya ge suluh teu gararing. Berbahaya lah. Nah teuing salak aya ti Sidanar. Cacamu aya ti Payi. Aneka kue aya ti Agus lah. Tenang. tenang Kang. Tenang. Babadamian ngeunaan Sirawing mah memang geus lekasan Kang. Nya geus beres masa eta mah. Kalawan tangtu bakal hasil sakomisina Kang. Tah anu bakal dicaritakeun ayeuna mah nyaeta masalah pribadi Kang. Masalah pribadi Kang. Anu aya hubunganna jeung manoja nu ngaran Kartika Kang. Oh, jadi masalah Kang nu rek dibadamikeun teh. Lah, tuh geus bikang deui maneh teh Bewok sia teh. Muntung ngajakan ka dewek atuh macam kitu patut bae teh. Mending ka deh molor ke dewek mah daripada nyaritakeun kitu patut bae teh mes berwek sia teh. Aki Uwag langsung bedal sila. Manehna anu ngarasa teu katarik hate ku ayeuna riungan dina peuting harita. Mun seuk jalma anu liar ngalakukeun tindakan seperti kitu seperti Aki Uwag, geus tangtu Bah Bewok bakal pedah amarahna. Tapi ka Aki Uwag mah teu bisa kumaha. Bah Bewok kabilang geus ngarti kana adat jeung tabiat anu jadi lanceukna. Bah Bewok nuliskeun hanca caritanana. Geus bae lanjut dewek tong diganggu ayangeun sare muredan tuluh deui. Tah, penting nama ilahi jalil. Geura tatan-tatan siap geus karupa alat-alat jeung kabutuhan, ulah nepikeun ka laleda dina ngalaksanakeunana. Si Jalil Kerung teu ngarti. Lantaran waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sageluruh piparatosanana. Mios.